Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha an tu'mina bil yaumil akhir. Ari anu kalima rukun iman teh nyaeta wajib iman kana ayana poe akhir. Bi an tusaddiqa bi wujudihi nyaeta kalawan ngabenarkeun kana ayana poe akhir. Mangga disebut poe akhir teh li'annahu la lailan ba'dahu wa la naharun. Karena sabarana poe akhir mah teu aya peuting teu aya beurang. Li'annahu akhirul awqatil mahdudatin. Karena saenyana poe akhir teh saestuna poe akhir teh eta akhirna pirang-pirang waktu anu dibatas. Poe anu dibatas ay akhiru ayyami dunya tegasna mah akhirna poean dunya sabadana poe akhir teh kan poenan di dunya mah dibatas isuk aya waktu isuk aya waktu lohor aya waktu isuk-isuk mah berenang ti jam genep nepi ka jam 8 nepi ka jam lohor meureunna babuburang lohor tengah poe itu beda bahasa lohor ka nepi ka magrib maju ka sore gitu. Ti lohor nepi ka asar maju ka sore. Ti asar nepi ka magrib maju ka burit. Nah gitu bahasana teh beda-beda ya. Ti magrib ka isya sareupna gitu. Tereh peuting. Ti isya nepi ka jam 12 peuting kan benta deui bahasana teh jam 12 peuting nepi ka subuh beda deh bahasana. Itu. Jadi beda-beda bahasa di dunia namanya. Terus dina ngaran poe aya poe Ahad, Senin, Salasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di akhirat mah beda deui. Sabaraha poe akhir mah. Terus dina waktu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Dan di akhirat mah ke benten deui. Akhirna poe dunia seunarang akhirna waktu dunia. Kieu mah benten perhitungan sabaraha poe akhir. Poe akhir benten sareng kiamat. Ari poe akhir mah akhirna alam dunya, akhirna kahirupan sakabeh anu harirup di kalangan makhluk manusia kabeh dimautkeun ku Gusti Allah, jin kabeh dimautkeun ku Gusti Allah, malaikat kabeh dimautkeun ku Gusti Allah. Sakabeh makhluk anu kumelendang di alam dunya kabeh bakal dimautkeun ku Gusti Allah, termasuk sakabeh hayawan anu di daratan jeung di lautan, bahkan bumi langit sinareng pangasieuna ge bakal dihancurkeun ku Gusti Allah.
bakal dihancurkan ku Gusti Allah kabeh sebat poe akhir teh benten sareng kiamah. Ari kiamah mah ke sabadana dihancurkeun ya alam dunia, sabadana dimaotkeun sakabeh makhluk, teras di dieu Gusti Allah hirupkeun deui sakabeh makhluk anu tos dimaotkeun. Manusia kabeh dihirupkeun deui ku Gusti Allah teh kawit kang Nabi Adam sareng umat-umatna nepi ka umat akhir zaman kabeh bakal dihirupkeun deui ku Gusti Allah. Teras sakabeh jin bakal dihirupkeun deui ku Gusti Allah, teras sakabeh malaikat bakal dihirupkeun deui ku Gusti Allah. Pembahasan poe akhir sinareng poe akhir teh aya akhir sugro aya akhir kubro, teras kiamah oge sami. Aya kiamah sugro aya kiamah kubro. Ari kiamah sugro diitungna min mautil maiti, diitungna teh tina maotna hiji-hijina jalma anu maot. Conto bakar maot tanggal jam 1 tanggal hiji bulan hiji 2001 maot. Maot mah sakedap nih. Maot mah sok aya geuningan menarosi dibakar masih kena jumeneng jawab ku urang deh. Oh tos aya 5 tahun mah maotna teh tos maot tos aya 5 tahun mah. Jiga raras eta bah naon itu jawaban teh jiga raras padahal salah. Dari maot mah sakedap. Maot mah teh kawit nyawa kaluar tina badan eta disebat maot. Sateu acan lobat ka liang lahat. Maotna teh sakitu. Diitung maot teh kawit kaluar nyawa tina anggota badan dugi ka lebet ka liang lahat. Satus lebet ka liang lahat mah benten bahasana ngalih ka alam kubur, ka alam barzah. Jadi lamun teh mah maot jam 6 dikurebkeun jam 12 masuk ka liang lahat jam 12. Tinggal ngitung we 7, 8, 9, 10, 11, 12 berarti genep jam maotna mah. Atawa 7 jam atawa 8 jam. Cuma proses we dengan geletuk maot keluar nyawa tina anggota badan teras dipulasara ku nu janten keluargina. Di adusan meureun diibakan terus dibungkus ku kain kafan, terus disolatan, terus dicanak ke kuburan, terus dilebetkeun ke liang lahat. Prosesna misalna 3 jaman satos keluar nyawa tina anggota badan kalebet ka liang lahat berarti maotna 3 jaman prosesna 4 jam berarti maotna 4 jam. Mun genep jam ada 7 jam berenang maotna teh genep jam 7 jam. Tah sabadana lebet ka liang lahat sabadana dikurebkeun mah eta bahasana ngalih ka alam barzah, ka alam kubur. Nah didinya disebat teh kiamah disebat poe akhir sugro. Jadi poe akhir sugro mah diitungna teh tina maotna hiji-hiji jalma anu maot.
Terus kiamah gaya kiamah sugro, kiamah kubro. Tah kiamah sugro sanghi diitungna tina sabaraha mait lebat kalian kubur mungkin dihirupkeun deui ku Gusti Allah. Nyata supados ngajawab kana proses pertarosan dua malaikat, malaikat mungkar sareng malaikat nakir. Dikiamkeunana diadegeunana teh tina turun miring kana diuk di alam kubur. Ditaros ku malaikat mungkar sareng nakir. Sabaraha beres pertarosan malaikat mungkar nakir ditaros di turun miringkeun deui. Maksudna wallahu alam. Mungkin pembahasan eta mah dina pembahasan alam kubur mungkin dina ngabahas nikmat kubur sareng siksa kubur. Kapayuna insyaallah. Tapi akhir sugro dihitungna tina maotna hiji-hijina jalma anu maot. Terus poe kiamah sugro dihitungna tina sabaraha hiji-hijina maot ka liang kubur terus diproses ku dihirupkeun ku Gusti Allah terus diproses ku dua malaikat mungkar sareng nakir diadegeun tina asalna tina turun miring kana diuk. Ari kiamah ari poe akhir kubro mah nyata hancurna ieu alam dunya jeung maot sakabeh makhluk anu hirup termasuk urang sadayana. Dari urang we supageta oge buat maot kitu. Poe akhir mah nu dimaksud poe akhir kubro mah eta bakal dimaotkeun sakabeh makhluk anu aya di alam dunya termasuk jin jeung malaikat kabeh bakal dimaotkeun ku Gusti Allah. Wajib urang sadaya percayana, wajib imanna. Tah sabada dimaotkeun engke bakal dihirupkeun deui. Sabadana dihirupkeun engke bakal dikumpulkeun ku Gusti Allah di mahsyar kaya jin, sakabeh jin, manusia sakabeh manusia, malaikat sakabeh malaikat ke bakal dikumpulkeun di mahsyar wal hisab teras bakal dihisab, bakal aya perhitungan, bakal aya naon kitu pertanyaan kana naon sakabeh anu tos dilaksanakeun ku urang sadayana di alam dunya mungkin bakal diadili ku Allah Subhanahu wa taala di mahkamah agung, mahkamahna Allah Subhanahu wa taala, pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin surah Al-Fatihah. Mungkin pembahasan langkung lebar banyak kapayuna. Wajib urang sadayana percayana, wajib imanna kana ayana poe akhir sareng poe kiamah wa bijami'i ma istamal alaihi kal hasri jeung wajib iman kana sakabeh perkara anu terkait sareng poe akhir kal hasri sapertoskeun mahsyar wal hisabi jeung hisab wal jazai jeung balasan ke sakabeh amal-amalan amal sae amal awan bakal aya balasan sekecil apapun kasaean pasti bakal kapenak saena komo lamun ageng komo lamun seueur mah kasaeanana sekecil apapun keawonan pasti bakal kapenak awona. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wal jannati jeung sawarga wajib percayana, wajib imanna kana ayana surga, wan nari jeung neraka wajib percayana, wajib imanna teu meunang ngamang-mangkeun deui.
وسادسها أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى والله أعلم بالصواب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.